Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana, alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu keundeuy sareng sim kuring Kang Tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amboros ti Palihan, Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran Kang Tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam isuk-isuk nyatana kajakarana anu masih kene aya di bumina si Abah tukang boboko. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Kasugri kaum dangu. Mangsa alam peuting terus nyerelek maju sarta teu karasa wanci teh teu kajahoan geus ngagayuh ka waktu subuh. Sora hayam jago kadengereang kongkorongok silih tembalan jeung baturna. Cahaya giwangkara geus mimiti sumirat ti belah wetan. Rambat-rambat balebat pating kolebat dina sela-sela tatangkalan anu pating aroyak jeung pating arulang katebak ku angin isuk-isuk anu sumilir tuning nyerep nyecep tiis matak seger kana awak. Dina kayaan kitu Mbah Daroji jeung Ambu Irah kitu deui jakarana tiluana geus rengseng ngalaksanakeun salat subuh. Nya terus atuh ngarobrol bari nyang hareupan cai kopi panas anu katempo ngebul keneh. Sedengkeun Ambu Irah keur kaprak-keprek di dapur naeur cai bari ngahaneutkeun sangu. "Ujang, kumaha sare teh Cibra?" Tanya si Abah ngamimitian muka carita bari nyodorkeun cai kopi ka jakarana. Alhamdulillah bah Tibra. Kan tenan meuni raos mondok teh. Nya syukur. Dan sarua Abah oge Tibra sare teh kawasna da teu usik-usik acan. Da puguh geus sababaraha poe kurang sare. Tembal si Abah gap kana gelas regot cai kopi diinum saeutik-saeutik bari ditiupan. Abah. Kaleresan enjing keneh nya ayeuna abdi teh seja amit maksad bade neraskeun lalampahan. Kumargi gaduh kaperyogian anu sanes. Naon? Baru krek amit Ujang teh. Tapi naha meuni bangun durusuhan. Apan isu keneh ieu teh? Kahayang mah salse we sabab betah keneh Abah teh dibaturan ku Ujang. Tarasaan teh asa boga anak lalaki. Da Abah mah jeung si Ambu boga anak ukur hiji ge bari jeung jauh jarang panggih. Ceuk si Abah. Katara bangun anu hanjelu jakarana rek hindi teh. Da puguh resep keneh ngobrol sajabati kitu sanajan kakarawano. Tapi si Abah beut ngarasa asa ka anak sorangan. Samalah si Abah kataji ku sikep jeung pribadina eta jajaka anu hade. Hatur nuhun Abah. Mung hapunten abdi teh rupina ayeuna keneh kedah miyos. Margi gaduh kaperyogian anu kalintang penting anu kedah enggal direngsekeun ku abdi. Janten abdi teh moal tiasa lami. Nya teu nanaon ari keukeuh kitu mah. Tapi engke atunya tong waka indit. Urang sasarap heula.
Da siamu keur ngahanutkeun sangu. Lumayan ngarah teu gancang lapar di jalan. Sumuhun mangga Abah. Jawab Jakarana. Prung ngarobrol tapi teu lila. Urunyung harita si Ambu norojol ti lawang dapur bari jeung elek boboko anu dieusi ku sangu bodas hadut keneh meunangakeul. Samalah sakalian jeung piring alasna. Sok ditundaan dina samak. Tah geuning sangu teh geus asak. Cing Ambu, boga naon jeugeuna? Tanya si Abah bari neuteup ka bojona. Nya saaya-aya we Abah ukur sambal goang di suraungan. Ditambahan ku pais lauk jeung goreng oncom. Uluh, nyati mahanya Ambu isu keneh make boga pais lauk sagala. Tanya si Abah tarangna ketempo kerung. Ceuk pikirna boga lauk ti mana lantaran manehna mah teu boga balong. Bogoh pamere ti Nyi Uneh eta teh. Ari merena mah kamari ngan kami we poho deui kakara inget ayeuna. Untung tuh hasem. Terus bio dihanutkeun bari nyangu. Kop kadinya asaan menihipun nepi ka cucuk-cucukna. Cocok anu keur ompong mah moal hese nyapek. Nah, ada apa macan ompong? Mahnya pais lauk teh. Kajeun anu kamari oge ari geus dihanutkeun mah. Anu penting laukna geus paeh. Ngarah dihuapkeun teu gugurubugan. Tembal si Abah bari nyerengeh seuri. Dasar aki-aki teh. Oh, nyanggus paeh atuh laukna matak dipais oge. Manya pais lauk hirup keneh. Bodor bari teu lucu deui. Walon si Ambu bari nyikikik seuri panonaru teret ka si Abah jeung ka Jakarana anu harita keur ngabandungan bari mesem. Geus lah, tong ngomong wae. Mending sok geuwat ka ditu cokot pais laukna. Ngarah si Ujang sasarap heula. Ceuk si Abah ngajurungkeun ka bojona sangkan gancang bawa pais lauk. Nyake atuh dagoan sakodong aya. Urang cokot geura. Leo si Ambu ka dapur. Teu lila geus balik deui mawa pais lauk emas jeung goreng oncom. Diwadahan kana piring seng. Sambal goang sacoet terus disodorkeun. Yang, ayo atuh urang sasarap heula bareng jeung Abah. Ceuk si Abah gap kana piring alas terus nyuk sangu sacukil. Nya Jang, sok kadinya mumuluk heula. Ceuk si Ambu bari ngareret ka Jakarana anu keur diuk sila meuni meneko. Sumuhun mangga atuh Abah, Ambu, atuh nuhun ditampi. Nya geus kitu mah. Brak bae atuh Jakarana jeung si Abah harita ngadarekul sasarap sangu haneut jeung pais lauk. Dibaturan ku sambal goang jeung goreng oncom. Puguh bae nikmat mitra. Sedengkeun si Ambu mah teu milu ngariung lantaran can hayang sasarap cenah. Samalah harita terus ngaleos ka pancuran maksudna rek gegero. Gancangna carita. Jakarana jeung si Abah geus rengse sasarapna. Nya terus atuh diukna parindah ka tepas prung ngarobrol ngaler ngidul teu puguh juntrungna. Nya ka mana bae nepina. Samalah si Abah loba nyaritakeun pangalaman hirupna baheula ti saenggeusna teu ngadudungan deui ka Juragan Rana Wijaya. Teu kaliwat urusan nyawah nepi ka dagang paparabotan. Kabeh dicaritakeun. Sabot keur kitu, torojol si Ambu nyampeurkeun gek diuk kigireun salakina. Abah, pami ieu teh lembur naon katelahna? Tanya Jakarana bari melong ka si Abah anu keur diuk bari ngelepus udud. Ieu mah katelahna lembur Cikoneng, Jang. Oh, janten teu kalebet lembur Cinangka nya, Bah? Nya henteu atuh, Jang. Ari lembur Cinangka mah lembur anu basa mimiti urang panggih teh. Sarta Abah nyangka garong ka Ujang.
Sumuhun pami lembur batu nunggal paling mananya bah? Jakarana nanyakeun lembur batu nunggal kasih Abah sabab hatena geus buleud rek ngajugjug kadinya. Maksudna tayalian rek maluruh jayarana dunungan si Abah baheula. Tapi acan ampal kana tempat jeung lebah-lebahna. Nah makin nanyakeun lembur batu nunggal. Rek kadinya ujang teh. Tanya si Ambu katempo bangunan heran. Leres Ambu. Bade ngabujeng kadinya abdi teh. Nah kitena tebih saupamina dibujeng ti dieu. Jauh lembur batu nunggal mah ujang. Tapi lamun ci dieu lempang we mapai ka belah kulon. Terus lempeng tah engke aya jalan anu nyagak nya terus nanyakeun we lah ka batur. Da pasti bakal aya anu nuduhkeun. Walon si Abah bari ngenyot deui ududda. Sarebung hasupna ngebul mulek kaluhur. Oh kitu. Atuh nuhun atuh Abah kali Ambu. Tah ayeuna abdi bade amit. Mugia urang kapayun diparengkeun tiasa pendak deui. Wah, sok atuh ku Abah didoakeun. Ari keukeuh mah hidup rek injit, muga-muga cing salamat di perjalanan. Amin. Atuh nuhun Bah pidoana. Nah atuh ujang hidup teh meniru rusuhan. Padahal isuk deui we atuh. Apunten pisan Ambu sanes teu hoyong abdi teh. Mung rupina moal tiasa. Tah ayeuna mah mangga abdi saja permios di kantun Abah Ambunya. Nya ari keukeuh kitu mah paniatan hidup teu bisa dihalangan. Beral bae rek miang mah tapi omat hidup ulah poho ka Abah jeung ka sia Ambunya. Insya Allah. Tangtos abdi moal hilap ka Abah kalih ka Ambu. Nya geus kitu mah solongkrong atuh jakarana ngajak sasalaman ka si Abah jeung ka si Ambu. Gancang atuh ditampanan. Juru turun kaburuan terus ngaleos leumpang ngagedig ninggalkeun eta imah. Dijajabkeun ku paneuteub si Abah jeung bojona rek ngajugjug ka lembur batu nunggal. Kasugri kaum dangu. Jag urang teundeun sakedeung tunda heula sakedap lalampahan jakarana anu keur aya di perjalanan. Insya Allah kahareup kasamper deui. Tah ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun lalampahan Ki Badrowi jeung sakabeh muridna. Anu dina caritana geus aya kana sababaraha poena teu eureun-eureun nareangan musuhna. Samalah geus leuwih ti saminggu terus ngider. Tapi hanjakal nepi ka mangsa harita acan keneh kapanggih raratana. Pocapkeun dina hiji poe harita kirawanci pabebeurang. Manehna akhirna anjog ka hiji lembur. Kayaan didinya kacida matak betahna. Hawana tiis matak seger. Hari di sisi jalan ketempo loba imah anu aralus ngajajar. Pakarangana raresik sapanjang jalan bararesih. Tutubuhan jeung kekembangan rajeg mapesan kaendahan alam pilemburan. Ari katelahna eta lembur teh batu nunggal. Hiji lembur anu kawilang gede endah tur asri matak betah pikeun sakumna pageusina. Ki Badrowi jeung anak buahna harita terus arasup muru ka jero lembur. Leumpang ngageredig kituna teh bari rarat-reret nitenan kayaan di eta tempat. Anu memang matak bika betaheun. Saenggeus aya kana sawatara waktu, maranehna anjog ka hiji warung. Anu harita kaparengan kayaan didinya keur rada tiiseun ngan ukur aya 2 urang jalma anu keur jarajan. Siga namah maranehna teh tukang dagang anu keur ngahajang ngadon leureuh
bari barang dahar. Sanggeus aya di hareupeun warung terus atuh Ki Badrowi jeung anak buahna arasup. Tuluy gukgek dariuk dina bangku. Ki Badrowi diuk ngabaheuhai awakna nyarande, tapi ari leungeunna mah teu lesot nyeklan iteu kideung gagaman manehna. Ari anu boga warung saurang awewe tengah tubuh anu harita keur aya di jero. Nya barang ningali aya anu daratang. Si bibi langsung ngorejat. Lantaran ngarasa kagetnya terus ngawaskeun ka semahna sabab maranehna katempo beut beda jeung batur boh tina papakeana itu deui dedeganana. Mitra kaum dangu keur sajongjongan mah si bibi kalang ngahuleng kawas anu kasima. Red kana bedog panjang anu pating solegreng dina cangkeng. Terus red deui ka saurang lalaki kolot anu beungeutna bosongot. Anu harita keur diuk bari nyekelan iteu hideung hulu maung. Hate si bibi anu boga warung beut jadi ngaradak loba kahariwang. Tapi sok sanajan kitu manehna kudu sabisa-bisa jumputkeun semu. Nya terus atuh harita oge nyampeurkeun ka semahna kalayan somea. Wilujeng siang juragan, haturan wilujeng sumping di warung bibi. Nuhun bi, nuhun. Sok buru sajiakeun sangu keur kuring sakabeh. Jawab Ki Badrowi bari melong ka si bibi tukang warung. Sumangga atuh juragan mangga diantos sakedap ku bibi bade disayagikeun. Nanging bade sareng naon rencangna. Si bibi warung harita nanya ka Ki Badrowi. Samalah bari jeung melong sagala kana beungeutna kawas anu hayang sidik. Samalah sakabe anak buahna oge teu leupas dititenan saurang-saurang. Sabab dina hatena nyang karuk rasa curiga. Tapi sanajan kitu si bibi tegeruh lantaran sangkaanana bisi nyalahan. Bibi, jeung naon we lah dengan nama anu penting sadiakeun kadaharan anu ngareunah. Tah goreng daging hayam, pais lauk emas, urap jengkol, goreng mujair, endog asin, berkedel sarta omatnya. Ulah tinggalun sambal tarasi jeung lalapna. Keun lah tong sieun ku kuring pasti dibayar sakabehna oge. Samalah lamun perlu mah rek diduitan jeung warungna. Ngan anu moal teh anu dagangna hoream geus kolot. Jawab si Oded bari nyerenge seuri ka si bibi. Mangga agan teu kedah hariwang. Margi pasakan bibi masadayana oge raos moal nguciwakeun. Ke diantos sakedap urang sayogikeun. Ceuk si bibi warung terus atuh ngaleos. Rek nyayagikeun kadaharan keur semahna. Ari Ki Badrowi jeung anak buahna bari diuk teh teu caricing. Gep kana teko terus ngucurkeun cai kana cangkir anu geus ngajagrag di luhur meja. Nyergot ngarinum da puguh geus sanaang. Geus kitu tutup kana kadaharan sejena nu aya di dinya. Aya goreng cau, goreng peuyeum, goreng ulen, bala-bala, uras, kurupuk jeung anu liana kabeh diarasaan eueuh anu kaliwat. Terus atuh pating cara muil barang dahar. Tekung silila. Torojol si bibi warung sor ngasongkeun sangu jeung degeuna. Nya geus kitu brag sakabeh dalahar bala kecerakan estuning paronyo pisan. Samalah kadenge dalaharna teh meuni careplak sarta paloba-loba jeung pagancang-gancang kawas anu keur balap. Si bibi warung jeung dua urang lalaki anu ti tadi araya di dinya ningali kitu teh meuni cara lohok. Da puguh ngarasa heran. Nah beut aya jalma anu dalaharna kawas kitu teu umum jeung batur, teu sarua jeung jelema. Tapi sanajan kitu lalaki anu duaan teu laloba omong. Ngan saukur nempokeun bae bari neruskeun ngalobrolna. Nya tekung silila. Ki Badrowi jeung sakabeh muridna geus aranggeus dalaharna. Regot ngarinum cai sateko nepi ka beak.
Geus kitu dekul arudud panon pereumbeun tabangun anu tumanina. Jupri, bayar kadaharan. Karunya anu dagangna geus nungguan. Ceuk Ki Badrawi mere parentah ka si Jupri sangkan mayar sagala rupa kadaharan. Jauh bah, kan sudah dihitung ulang ku si Bibi. Bayar Jupri, kudu daek mayar si hari jajan teh. Ceuk si Oded milu nimbrung bari seuri. Jung nangtung kedawek kana Cau Ambon anu ngagantung. Kitu deui baturna anu lain oge narurutan. Nya tungtung nama Cau Ambon anu ngagantung teh dibawa kabeh dijingjing ku si Juha. Bebe, cing sok ka dieu terus hitung yeuh kadaharan teh sabarahaeun. Ceuk si Jupri bari ngagupayan ka si Bibi anu keur aya di jero. Mangga agan keun urang etang ku Bibi. Walon si Bibi warung teu hararese terus nyampeurkeun. Nya tuluy ngitung sagala rupa kadaharan anu geus beak di dalahar ku maranehna. Sanggeus kabehanana diitung, si Bibi nyebutkeun jumlah duit anu kudu dibayar. Si Jupri teu loba carita. Ragamang kana cangkeng panyangka si Bibi rek nyokot duit, tapi kalah serepet ngelugas bedog. Ningali kitu puguh bae atuh si Bibi warung teh mending ngaranjug. Panon buncelik awakna ngeleper beungeut pias kawas anu eueuh getihan. Bibi, sabaraha ari harga beheung? Tanya si Jupri bari jeung seuri. Serog ngadeuketan ka pelebah si Bibi anu keur ngajanteng nangtung bari ngadegdeg. Bedogna diantelkeun kana beheung. Meunang pananya kitu. Si Bibi warung harita boro-boro kabisa ngajawab. Manehna kalah calangap we awakna ngagibrig beuki rongkah da puguh soak. Yaksian kajadian kitu lalaki anu duaan tadi sarua teu bari sangomong. Maranehna ukur cara meot bari melong da puguh atuh sarua sieun ari nempo kitu mah. Bibi, sabaraha ari harga beheung? Jawab, lain kalah ngedeg-deg. Tanya si Jupri bari ngadedetkeun congo bedog kana beheung si Bibi. Duka juragan, da beheung mah teu diical. Walon si Bibi ngomongna bari gugup. Kesang tiis mending ngoprot saku jurawak. Jadi beheung mah teu dijual ya? Teu juragan, namung gaduh hiji atuh Bibi oge. Dekikeun Bibi. Lamun si laing benta dibayar, geus pasti ku dewek rek dibayar. Asal ulah kaduhung lamun ieu sirah ngagulutuk. Tak kitu kadek itu. Jadi rek benta dibayar atau moal? Moal. Sawios urut dahar teu kudu dibayar. Tak kitu geuning pinter si laing teh Bibi. Kitu cenah ceuk si Jupri ngomongna di tungtungan ya kakak Seri Bangun Bunga. Lebaron kene kada hulu mah beureun Jupri. Tembal si Juha milu nimbrung sarua manehna oge bari seuri. Ya tang tu lebaron. Ayeuna mah hayu urang idit, dagu seueuh yeuh. Si Bibi beusi kaburu ngompolan maneh, suakeun. Ceuk si Jupri ngareret ka si Bibi anu katempo begeutna sepa. Nya geus kitu mah Jung Ki Badrawi jeung sakabeh anak buahna narangtung tina diukna. Terus kalaluar ti warung satuluyna ngalaleos arindit ninggalkeun eta tempat. Si Bibi warung keur sajongjongan mah ukur ngajanteng nangtung bari ngahuleng. Da puguh reuwas anu kaleureurnakeun. Tapi sanggeus aya kana sawatara waktu, si Bibi tukang warung gancang sadar kana kayaan. Ret atuh kana dagangan manehna anu tete lageus parongpong.
Nyel atuh si bibi harita ambek bangetna beureum huntuna kekerot. Kurang ajar. Lamun kayak kieu mah aing teh geus karampogan. Nya ku teuing-teuingeun manusia teh tapi awas dilaporkeun sia ku aing. Geus teu loba deui mikir, gejelig atuh si bibi harita indit rurusuhan. Samping disingsatkeun sarat tuur da puguh hayang gancang. Terus lempang ngagedig muru ka imah patua kampung sarata teu kacatur di jalana. Urang kocapkeun bae si bibi geus nepi ka imah tua kampung. Anu kabeneran harita jalmana oge keur aya. Nya saenggeus uluk salam sarata ditarima kun boga imah. Si bibi saeutik oge teu miceunan waktu terus atuh barabat cacarita mere laporan ngeunaan anu pieu kajadian di warungna. Sarata kaalaman ku dirina. Sakabehna dicaritakeun di tetek taya anu kaliwat. Mitra kaum dangu sanggeus meunang laporan kitu ti si bibi puguh bae atuh patua kampung meuni kaget jeung reuwas. Lantaran salila ieu di lembur Batu Nunggal mah kawilang aman jeung tentrem tara aya kajadian anu matak hariwang. Nya terus atuh harita keneh ngabejaan batur salemburna anu keur pareng araya mah diajak sangkan ngarudag sarombongan jalma anu geus nyata ngarugikeun ka wargana. Satuluyna bring atuh harindit ngaleut sakabehna aya kana 10 urang lalaki anu kaitung jaragjag sarta marawa pakarang. Sakabehna terus pating bretek lumpat lantaran sok sieun anu diarudagna kaburu jauh. Sedengkeun si bibi warung sanggeus mere laporan ka patua kampung mah harita keneh buru-buru balik deui ka wantu warung eueuh anu nungguan. Kocapkeun deui patua kampung jeung baturna. Tekung silila oge geus aranjog ka sisi lembur. Breh katempo aya sabringan jalma anu keur laleumpang rek ninggalkeun lembur Batu Nunggal. Barang nempo kitu, berengbeng atuh kabeh lalumpatan patarik-tarik bari pating gorowok nitah eureun kaki Badrowi jeung anak buahna. Anu harita keur anteng jarongjon leumpang meuni ngalageday. Odon samangsat odon. Odon samangsat. Odon sya. Odon. Obat usiknya. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.